Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sapinah halaman 17. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Surutu ijzail hajari ari pirang-pirang syaratna susuci make batu samaniatun eta aya 8. Ayakuna tegesna kahiji kudu yen bukti itu susuci bisalah sati ahjarin kalawan tilu pirang-pirang batu. Wayan kia jeung kaduana kudu bersih non al mahalu tempat kaluarna itu najis. Walaya jipa jeung katiluna ulah kaburu garing non anajisu najisna. Walayan takila jeung kaopatna ulah pundah-pindah itu najis. Walaya troa jeung kalimana ulah anyar datang alaihi kana itu najis non akhoro najis anu sejen. Atau non akhorun najis anu sejen. Walayu jawija jeung ulah ngaliwatan itu najis sobhatahu kana lepat-lepit bobokongna itu si jalma. Wahasyapatahu jeung kana hasapahna itu si jalma. Walayu siba jeung ulah waka nyampuran atawa ngantelan hu kana itu najis naon maun cai. Tuh. Wa antakuna jeung kudu kabuktian naon al ahjaru pirang-pirang batuna atawa tilu batuna tohirotan eta anu suci. Paslun ari eta hiji pasal purudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya genep. Al awalu ari anu kahijina an niatu nyaeta niat. Asani ari anu kaduana gosul wajhi nyaeta ngumbah beungeut. Asalisu ari anu katiluna gosul yadaini eta ngumbah dua leungeun ma'al mirfaqaini sanepi ka dua sikuna atawa sarta dua sikuna. Arobi'u ari anu kaopatna masu syai'in eta ngusap hiji perkara minarosi tina sirah. Al-khomisu ari anu kalimana gosul rijlaini eta ngumbah dua suku ma'al ka'baini sarta memuncangan dua nana. Asadisu ari anu kagenepna atartibu nyaeta tartib. Paslun ari teh hiji pasal. Aniatu ari ngaran niat. Qasdu syai'i eta neja hiji perkara muktaronan bari dibarengan bipilihi kalawan migawena itu niat. Wa mahaluha jeung ari tempatna niate alqalbu eta dina jero hate. Wa talapudu jeung ari ngucapkeunana biha kana itu niat sunnatun eta sunat. Wa waktuha jeung ari waktuna niat ingda gosli awali juz'in eta dina nalika ngumbah mimitina juj minal wajhi tina beungeut kitu. Wa tartibu jeung ari ngaran tartib. Alayu kodama eta yen ulah miheulakeun itu si jalma uduan kana anggahota anu baris pandeuri al udwin mandeurikeun anggahota anu baris ti heula. Jadi ngaran tartib teh nu ti heula anu pandeuri-pandeuri. Sapertikeun ti mimiti ngumbah beungeut langsung ka ngumbah dua leungeun, langsung ka ngusap rambut. Langsung ngumbah dua suku gitu. Tartib ngaranna ti mimiti niat heula. Paslun ari teh hiji pasal. Al ma'u ari ngaran cai qalilun eta aya cai anu saeutik wa kasirun jeung aya cai anu loba. Al qalilu ari ngaran cai anu saeutik tah ma eta perkara cai dunal kulataini anu kurang tina dua kulak. Wa kasiru jeung ari ngaran cai anu loba kulatani eta dua kulak fa aksaro tuluy leuwih loba. Al qalilu ari ngaran cai anu saeutik ieu tanajasu eta bisa jadi najis ieu cai anu saeutik biwukuin najasati kusabab karagraga najis. Pihi dina eta cai wa in lam yatagoyar sok sanajan henteu barobah eta cai gitu. Wa mau kasiru jeung ari ngaran cai anu loba layatan najasu eta henteu jadi najis ieu maul kasir atawa cai anu loba ila idza tatagoyaro angin di mana-mana barobah naon tok muhu rasana ieu cai aw launuhu atawa rupana ieu cai aw rihuhu atawa ambeuna ieu cai. Paslun mujibatul gusli wallahu a'lam bishawab.